yaltamisuna ahla dzikri malaikat milarian neangan nempoan jalma anu bade dzikir ka Allah. Contoh orang tadi angkat di bumi di jalan, malaikat nempokeun ka urang teh rek datang ka masjidna Allah sajadi kira ka Allah sababnya ngalaksanakeun talab ilmu. Teras naik paida wajadu kauman yadkurun Allah. Teras malaikat teh di mana mangih kabeneran anu ngabring teh ka masjid kabeh. Anu tadi istilahna leumpang teh ka masjid kabeh dikir ka Allah Subhanahu wa taala tanazau halimu ila hazatikum sur malaikat. Sok kadarieu cek Allah cek malaikat. Ngagorowan sadayana urang kumpul ieu aya riungan keur dikir ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin urang ayeuna calik dina ieu riungan, calik di lemat masjid maupun di luar masjidna, urang sadaya disaksian, urang sadaya diaminan, termasuk urang sadaya dipangjieun hampura ku Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu ta'ala bil Qur'anil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inistakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadal baitul ma'mur yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfa malak idza kharazu lam ya'uduha lam ilaihi ahiru alaihim. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wasta'milna biha bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamna malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman wa fahman minka birahmatika ya rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah sabada ya salam kehormatan kawilujengan kepada para jamaah ampun puji sidang syukur kadat ilahi rabbi Allah Subhanahu wa taala kaya kudroh ibadah mantena wa nikmat sinarang taufik hidayah mantena mudah sadaya tiasa hadir saling berzama di masjid serta mudah-mudahan setiap langkah dan sadayana menjadi syukur tina sagala rupi nikmat nupang alitna nuka nikmat anu pangalina terutama syukur kawatina nikmat iman Islam anu mudah-mudahan eta dua kanikmatan di mana tilar di alam dunia kacana kulang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinareng salamna Allah salamina terlipat surah panjunjunan urang sadaya Nabi wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatna, paparata tabi'atna tuluy ka urang sadaya selaku umat mantana anu mudah-mudahan urang sadaya hasil syafaat dunia terutama syafaat barzakh dina dinten kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sebuah amal hiratinan pangawasan
ampunan maghfirah ka urang sadaya anu sami-sami pamudah-mudahan paina langkah menuju ridho rahmat Allah, langkah menuju ka masjid jangan sababiah langkahna menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah supaya beribadah seperti hormat insyaallah kalau dimuliakeun dikana hanca anu ningon terus kalangkungan beribadah menyenak dina kitab Safinatun Naza me dina pasal arkanul iman rukun iman sadayana aya genep name kaulingakeun dipayun antuk mina billahi nomor kahijina kudu iman anjeun billahi ka Allah. Dina kesempatan wasaniha nomor kaduana tina rukun iman anu genep. Jadi wasaniha ari rukun iman anu genep antuk mina nomor kahijina iman anjeun bimalaikatihi kalawan pirang-pirang malaikatna Allah Subhanahu wa taala. Bi anta takida iman ka malaikat Allah teh nekatkeun ngayakinkeun urang sadaya nyaksikeun urang percaya ayana pirang-pirang malaikatna Allah Subhanahu wa taala. Nu kecap malaikat teh palikat zamana malaikat mufradna malaka malaka yamliku mulkun zamana jadi malaikat tak dihartoskeunana iman anjeun nomor kadua teh nyatana kana pirang-pirang malaikatna Allah Subhanahu wa taala. Nah tina naon malaikat diciptakeun ku Allah? Dina hadis anu diriwayat ku Imam Muslim, "Khuliqatil malaikatu min nurin wa huwa zannu min marizi minan nar wa huwa adam mimma wasafalak wa huwa wasafalakum." Ayeuna nomor kahijina surkat keterangan jadi khuliqatil malaikatu min nurin. Khuliqat diciptakeun naon al malaikatu pirang-pirang malaikat min nurin tina cahaya. Jadi malaikat mah diciptakeun ku Allah teh tina cahaya. Ajsamun nuraniyatun latifatun. Nartos malaikat mah jisim jasad anu sisina cahaya anu lembut, cahaya anu istilahna latifah. Wa huliqal zan min mariji minan nar. Diciptakeun jin mah tina campuran tina seuneu neraka, campuran tina seuneu. Malaikat mah diciptakeun ku Allah tina cahaya, jin mah diciptakeun teh tina campuran seuneu. Wa huliqal adam diciptakeun urang sadaya mah mimma wasafalakum tina perkara sifatan Adam lakum karanjeun kabeh secara hakikiahna beh dituna Adam diciptakeun tina taneuh urang turun Adam diciptakeun sami tina taneuh ngun sababena pangintenan urang disebut cai anu geuleuh teh cai manih teh. Jadi malaikat terciptana ku Allah tina cahaya, jin terciptana tina campuran seuneu, manusia termasuk urang sadaya diciptakeun sarua pas Nabi Adam alaihissalam. Anta takida tegasna anjeun teh kudu nekatkeun annahum sanjana malaikat teh adsamun nuraniyatun latifatun, jasad cahaya anu lembut laisudu quran wala unasan. Malaikat teh henteu lain pamegat lain istri wala unasia jeung lain bencong. Malaikat teh lain pamegat lain istri lain bencong bisi kieu. Lamun lain pamegat lain istri berarti bencong lain. Bahasa dia lain istri, lain pamegat, lain bencong. Wala amun lahum malaikat teu gaduheun rama. Wala umun lahum malaikat teu gaduheun ibu, teu ibu teu rama, lain yatim piatu kade. Da urang yatim piatu teh. Oh meureun malaikat mah teu indung teu bapa teh yatim piatu, urang teh mah Adam bani Adam. Malaikat mah teu ibu teu rama, sadiquna bima ahbaru bihi anillah. Malaikat mah anu bener tina setiap anu diberitakeun anu ti Allah Subhanahu wa taala. Setiap nu dikeun ku malaikat bener kabehanana mal aya salahna jeung mal aya cacadna. Anu saterasna la yaquluna wala yasrabuna. Malaikat teh tara tuang wala yasrabuna tara eut teu tuang teu eut wala yatanakahuna teu nikah wala yatawaladuna teu ngaduhan urang kalih wala yanamuna jeung malaikat mah tara bobo.
Jadi malaikat teh lain isi, lain pamagat, lain bencong. Malaikat teh jeung teu gaduh ibu, teu gaduh rama, bener dina sagala rupi nu diparentahkeun ku Allah, jeung malaikat tara tuang tara leueut, malaikat teu gaduhan turunan, teu gaduhan putra. Layana meunang malaikat tara popo gitu. Malaikat teh teu katerapan ku sifat nunutan, geus pamokeun karek nyegrek mah tibra malaikat teu. Wala tuktabu amaluhum teu dituliskeun amal malaikat manan sababna li'ana hul kitaba margi malaikat anu nyatetkeun amal hade urang, nyatetkeun amal awan urang. Jadi malaikat mah tercatat amalna wala yuhasabuna li'ana hisab. Malaikat mah hisab ku Allah naon sababna lantaran malaikat tukang ngahisab makhluk Allah salanti malaikat. Li'ana hul hisab wala tuzauna amalukum. Malaikat mah ditimbang amalna beda jeung urang. Urang mah bakal dihisab jaga ku Allah. Urang mah bakal ditimbang jaga ku Allah, jeung urang mah tercatat amal urang mah amal sae amal gorengna. Terasna deui li annahum la sayyi'ata lahum. Margi malaikat mah teu gaduh dosa. Malaikat mah tamang ngadamal maksiat ka Allah. Wa yusaruna ma'al jinni wal insi yaspauna fi usati bani Adam. Malaikat dikumpulkeun jin jeung manusia sarta malaikat bisa nulungan ka jalmi-jalmi Bani Adam, turunan Bani Adam anu doraka ka Allah Subhanahu wa taala. Wa yarawul mu'minuna fil jannah. Bakal ningal ka malaikatna Allah sadayana jalma mukmin anu taat, mukmin anu saleh bakal tiasa muwazahah bertemu muka jaga di surgana Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhuluna jannah jeung malaikat bakal bareng jeung hamba Allah umat Kangjeng Nabi Muhammad anu ibadah ka Allah bakal babarengan jeung malaikat di surgana Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu iman. Sauri dia bahasana wala yazibu wa yazibu payazibul imanu. Wayana anjeun teh wajib iman ka malaikat, percaya ayana malaikat jeung kudu ngayakinkeun ayana malaikat. Ayana Allah berarti aya malaikatna Allah. Lain dina hartos Allah teterangan kana perilaku urang, ucap patekadan jeung kalakuan urang nyiapkeun malaikatna Allah. Allah mah uningan ngan Allah nyiapkeun deui. Istilahna berbaladna disebut malaikatna Allah Subhanahu wa taala. Bi annahum balighuna fil kasratil hadi. Malaikat teh purana diciptakeun ku Allah tina cahaya anu lembut. Malaikat pikeun ngadugikeun setiap perkara anu diparentahkeun ku Allah melalui Kangjeng Nabi termasuk ka urang sadayana ku aya perantaran para malaikatna Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha lobana malaikat? La ya'lamuhu illallah taala. Mal aya nu terangeun kana seueurna malaikat Allah. Jadi mal aya nu nyahoeun makhluk nisbat insan jalmi kana seueurna malaikatna Allah. Allah dina Al-Qur'an wa may ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Wa may ya'lamu mal aya nu ningangeun junuda rabbika kana balad Allah. Nyatana malaikatna illa huwa angin Allah. Jadi malaikat teh seueur. Malaikat teh alal izmali jadi urang sadaya moal bisa apal terang kana jumlahanana malaikatna Allah Subhanahu wa taala. Malah dina sapalina hadis bahasa dina hadisna hadal baitul makmur. Ari ieu teh baitul makmur ayana teh di alam langit, ari di dunia mah Ka'bah Baitullah. Baitul makmur mah ayana teh di alam langit, tempatna ari ibadahna para malaikat. Hada baitul makmur yusalli fi kulli yamin sabuna alfa malakin. Di baitul makmur ieu keur nganyatakeun seueurna malaikat malaina terangeun kana seueurna malaikat anu Allah. Di baitul makmur yusalli fi kulli yamin sok ngalaksanakeun salat di baitul makmur sabaina alfa malakin 70.000 malaikat sapoena salat di baitul makmur. Mun di urang mah meureun 7 urang. Di Baitul Ma'mur 70.000 salat berjamaah. Unggal poe eta teh sayakeun idah rasul lam yaudu ilahi di mana keluar malaikat di Baitul Ma'mur lam yaudu teu balik deui, teu eureun-eureun gitu. Jadi lain pas urang keluar si A, asup si A bija teh si A dewe. Jadi urang mah mun eueuh si A eueuh ka di masjid teh. Ya, eueuh si B eueuh ka di masjid teh. Eta eueuh si A si B hiji we imam salaman. Anu adan imam, anu qomat imam, atuh teh imam sorangan, imam borongan anu kitu teh, nya gede ganjaranana nya.
Lamun kuliah mah teh gede buruhanana buruhan adan ongko, qomat ongko, imam ongko. Di Baitul Ma'mur mah dina hartos teu katingali tungtungna gitu. Era keluar lain jalan malaikat tadi maksud teh terus menerus dina wajah sabak seueurna malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seueur malaikat. Malah di dieu ge teu diwajibkeun urang sadayana terang kana jumlahan malaikat. Ilaman waroda ta'inuhu bi asmil mahsus payazibul iman tafsilan. Jumlahan nama urang teu kudu nyaho tapi wajib urang nyaho teh sauri dia payazibul imanu bihim tafsilan. Cukup ke urang sadaya iman ka malaikatna Allah, malaikatna aya jumlahana seueur ngan urang perlu nyaho kana tafsilanana. Nu mana tafsilanana? Jibril, Mikail, Asrofil, Azrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atik, Malid, Ridwan. Eta we apal urang mah. Wajib diketahui urang eta we Jibril, Mikail, Asrofil, Azrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, Malik Ridwan eta wajib nih terangna urang. Karena jumlahna mah beda jeung sifatna Allah ti payeun. Urang wajib nyaho kana tafsilanana, wajib nyaho kana jumlahanana. Pali malaikat mah cukup kana tafsilanana, teu kudu nyaho jumlahanana. Da Allah na Al-Qur'an tadi diuningakeun, malaikat teh teu aya nu terangan seueurna malaikat angin Allah Subhanahu wa taala. Jibril, Mikail, Asrofil, Azrail, Munkar, wa Nakir eta secara tafsilanana. Anu satana para jamaah sadayana diantawisna para malaikat anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala lamun milari kana salah siwas tugasna Jibril ngadugikeun wahyu ti Allah ka Kangjeng Nabi bedena ti satacan Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tugasna diantara malaikat teh dina sapalina katerangan para jamaah sadayana aya malaikat teh aya malaikat siang aya malaikat malam. Jadi malaikat teh aya sipna sip siang sip malam ya. Sini katerangan an Abi Hurairah radhiyallahu anna lillahi malaikatan yataqabuna bikum malaikatan bilaili wa malaikatan binahar. Jadi Allah Subhanahu wa taala gaduh malaikat anu malaikat teh silih berganti aya malaikat sip wengi aya malaikat sip siang. Bagian wengi bagian siang. Nama kejeng kudu disip ada sarua makhluk Allah nu tangtos Allah marentahna istilahna aya kudu pergantian nu penting ieu malaikatna anu beurang ieu malaikatna malam saterasna waya satabiuna fi salatil fajri wa salatil asri pergantian malaikat teh dina salat subuh jeung salat asar eta pergantian malaikat jadi kumpulna teh di antara salat subuh berarti malaikat siang bade istirahat malaikat wengi pada istirahat malaikat siang pada saat ayeuna anu wengi pada istirahat anu ayeuna anu wengi anu wengi pada istirahat anu siangna bade damal bade tugas ya kumpulna teh di antara salat subuh jeung salat asar pergantianana sadaya summa yarujul ladina batu bikum terus naik malaikat anu wengi teh dina waktu subuh teh abdi mah istirahat heula diganti sipna payas alhum rabbuhum ditaros ta malaikat anu giaga wengi teh sip wengi teh ditaros ka Allah Subhanahu wa taala wa huwa a'lamu bihim bari Allah terangeun ka hambana ka urang sadaya teu nanya ka malaikat ya Allah terangeun tapi Allah mahargi para malaikatna Allah ditaros ka malaikatna kae pataroktum ibadi cek malaikat nu jaga wengi surah Allah ka malaikat nu jaga wengi kae pataroktum kumaha anjeun ninggalkeun abadi kaula dina waktu anjeun tadi subuh dek berhenti tina tugas wengina wa yaquluna taraknahum wa hum yusalluna cek malaikat anu ganti nu ayeuna wengi ganti ku siang ya Allah tadi mah dikantungkeun ku abdi keur salat subuh cenanya lamun meureun kabeneran jalmina teh keur salat subuh lamun kata salat pasti dijawab kalau tadi mah ditinggalkeun ku abdi teu keur salat can harudang tadi mah ngarep keneh karerek keneh teras kalau ditaros dina malaikat anu ayeuna wengi datang anu siangna wa ya wa atainahum wa hum yusalluna tadi kumaha malaikat pas maneh datang anu tadi mah ditaros nu uwihna tadi ditinggalkeun ku abdi teh keur salat pas anu datang malaikat tadi keur naon abdi kaula pas maneh datang jawaban cek malaikat keur ngalaksanakeun salat jadi wayahna gitu memang sakuduna sawajibna
Orang teh ngalaksanakeun salat anu 5 waktu terutama dina salat pergantian malaikat jagana antara salat subuh jeung salat asar. Matak pantes coba dina waktu asar awalna Al-Qur'an wal asri innal insana lafi khusrin. Dina waktu asar jelema loba anu rugina. Naon sababna? Keur baheula usum ayeuna sepak bola behdina benex corona eueuh. Sabara puluh ribu jelema cicing di stadion ting sok salat asar ting tara. Yakin rugina, yakin cilakana. Meureun ceuk malaikat teh ditinggalkeun tadi ku kuring teh barang datang teh keur oak-oakan di lapang. Keur oak-oakan di lapang, turutan ku urang di dieu. Paninit ka lapang teh lain asar, urang teh memeh asar banyak. Balik memeh maghrib, tungtungna teh asar teu ngalaksanakeun salat. Pan aya cenah masjid deket lapang, aya masjid mah ngan teu ka masjid kitu. Lantaran rek ditinggalkeun lebar ieu. Ayeuna cicing wae. Jadi urang teh sapi metak usahakeun dina waktu asar apapun kesibukan urang, apapun karesep urang, wayahna asar melaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nah sababna lantaran malaikat laporan ka Allah dina waktu subuh jeung laporan dina waktu asar ngalaporkeun ka Allah. Anu mudah-mudahan laporan orang selama ieu laporan orang baik di hadapan Allah. Cek malaikat alhamdulillah di alamin subuh keur salat ditinggalkeun teh. Alhamdulillah di alamin asar teh keur salat. Ngan nu dihariwangkeun mah alhamdulillah ya Rabbana tadi tinggalkeun teh can harudang cenah kitu nya. Tadi pas abi datang teh masih keneh di parasir, masih keneh di sawah, masih keneh istilahna di lapangan. Teh malaikat tugasna ngalaporkeun amal urang, kalakuan urang, pergantian malaikat antara salat subuh jeung salat asar. Hiji nomor terasna. Nabi Hurairah, innalillahi malaikatan yatufuna fituruqi yaltamisuna ala dzikri. Aya oge malaikat teh innalillahi malaikatan tetep kalota ya malaikat yatupuna pituruki malaikat teh muter nguriling di jalan gitu. Setiap jalan teh malaikat teh muter katingali. Lamun ceuk urang berencing alabring malaikat teh dek naon eta malaikat yaltamisuna ahla dzikri malaikat milarian neangan nempoan jalma anu bade dzikir ka Allah. Contoh orang tadi angkat di bumi di jalan. Malaikat nempokeun ka urang-urang teh rek datang ka masjidna Allah sajadi kira ka Allah sababnya ngalaksanakeun talab ilmu. Teras naik faida wajadu qauman yadkurunallah. Terus malaikat teh di mana mangih kabeneran anu ngabring teh ka masjid kabeh. Anu tadi istilahna leumpang teh ka masjid kabeh dikir ka Allah Subhanahu wa taala tanazau halimu ila hazatikum sur malaikat. Sok kadarieu cek Allah cek malaikat. Ngagoroan sadayana urang kumpul ieu aya riungan keur dikir ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin urang ayeuna calik dina ieu riungan, calik di lemat masjid maupun di luar masjidna, urang sadaya disaksian, urang sadaya diaminan, termasuk urang sadaya dipangnyukeun hampura ka Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Allah Subhanahu wa taala. Eta kade urang loba tingariung lain dina tempat dikir ka Allah. Bisi pas malaikat nempokeun ai malaikat keur dikir ka itu cing jarauh bisi kitu cek malaikat teh kabaladna ai keur dikir mah hayu ka dieu malah sok penta hajat anjeun pangabutuh aranjeun kabeh lantaran cek malaikat kula mantuan ngadoakeun kula mantuan istighfar anu saterasna doa Allah Subhanahu wa taala anu saterasna ngajadikeun malaikat teh ka Allah margi malaikat mah siang jeung wengi teureun tina istighfar teh nya tina tasbih ka Allah Allah sabana dina Al-Qur'an fa inistakbaru palladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bilaili wa nahar. Alamun ayeuna orang-orang nu aya di dalam dunia takabur kabeh ka Allah, teu daek ibadah ka Allah, palladzina inda rabbika mangga tetep keur Allah teh ngagaduhan, jalmi yusabbihuna lahu bilail, malaikat anu bertasbih ka Allah bilaili wa nahar, berang peuting teureun maca tasbih ka Allah, wa hum la yasmauna la yasamuna. Kabehan itu malaikat teu ngarasa boseun dikir ka Allah. Teu ngarasa boseun tasbih ka Allah. Berang peuting malaikat maca tasbih ka Allah Subhanahu wa taala. Anu saterasna para jamaah sadayana Allah Subhanahu wa taala ngadikeun malaikat teh tugasna malaikat teh ngaduakeun ka jalma anu iman jeung resepkeun ka jalmi anu iman. Tadi mah ngaduakeun ka jalmi-jalmi anu hadir ka pangaosan.
anu kawelna tadi jalma malaikat teh pergantian antara salat subuh jeung asar ngalaporkeun amal urang ngabejakeun amal urang sangajawab patarosan Allah Subhanahu wa taala. Anu saterasna malaikat teh resepeun nyaaheun cintaeun ka jalmi anu iman diantawisna doa Allah sedauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida ahaballahu abdan di mana-mana mika cinta sallallahu Gusti Allah abdan ka hiji abdi nada mangka ngagerosa Jibril malaikat Jibril innallaha yuhibbu fulan suruh malaikat Jibril. Jadi di mana Allah cinta ka hiji abdina Allah malaikat otomatis Jibril teh ngagorowok gitu ngeleuweung di alam langit teh bahasana su malaikat Jibril innallaha yuhibbu fulanan para malaikat sanyan Allah teh resepeun itu ka hiji jalmi urang anu tempat anu resep Allah teh pa uhibbuhu pa yuhibbuhu Jibril. Hayu urang-urang dikaresep mikanya kata jalma lantaran Allah ge nyaheun kata jalma resepeun kata jalma. Payunadi Jibril fi ahli samai annallaha yuhibbu fulanan wayahna malaikat Jibril ngagero di alam langit Allah teh resepeun ka jalma anu yah bin anu wayahna pa ahibbuhu wayahna arajeun kabeh kudu nyaah resep kata jalmi malgi ara resepeun kata jalmi. Jadi jelas jalmi anu iman dipika cinta ku Allah otomatis sadayana malaikat anu teu kahitung jumlahanana bakal resepeun ka abdi Allah anu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teu kudu keung gitu tadi pika resep ku jelema ngajalankeun ibadah mah naon sababna urang loba jalmi makhluk Allah anu teu kahitung lobana cinta ka urang poe urang keur ibadah nyatana para malaikatna Allah Subhanahu wa taala. Mungkin urang cinta jelema resep ka urang bisa dihitung pan resep mah kadang lobakeun anu resepna ya. Tapi urang teu hariwang lantaran urang boga makhluk Allah nu paling mulia makhluk anu tercipta tina cahaya makhluk Allah teu pernah doraka nyatana para malaikat resepeun ka urang matak usahakeun hirup urang kudu jadi amal jeung caritaan patekatan urang kudu jadi amal pagawean jeung ucapan nu dipika cinta ku Allah supaya dipika cinta ku malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anu saterasna pada jamaah sadayana aya oge malaikat teh bagian ngaduakeun ngaduana kieu tur Kangjeng Rasul ma min yaumin yusbihul ibadu fihi ila malakani yang zilani ma min yaumin tepati padatang sahiji poe yusbihu dina waktu subuh sal ibadu pirang-pirang abdi Allah fihi ila malakani ayang zilani angin bakal lungsur ka malaikat ka eta abdi Allah dina waktu subuh teh dua malaikat payaqulu ahaduhuma cek malaikat anu hiji Allahumma ati munfikon halapan dina waktu subuh Allahumma ya Allah ati moga masihan Gusti sarira munfikon ka jalmi anu infak dina enjing ieu jalmi nu sedekah dina poe ieu halapan kana penggantian anu seueur ti sarira dimahakeun ku malaikat matak meureun urang teh minimal tina sapoe urang pernah infak lantaran urang meunang doa ti para malaikat ya Rabbana cek malaikat pasihan buru-buru jalmi anu infak dina poe ieu cenah digantian ku Allah kalam gantian anu berlipat ganda eta cek malaikat nu hiji cek malaikat nu kahiji deui payaqulul ahad Allahumma a'ti mumsikan talapan mugi Gusti ka jalma nu nahan hartana teu sedekah talapan buru we geura ruksak tahana geura saepkeun harta bandana doa malaikat unggal poe ka urang sadaya kanu infak ku malaikat dina kencing digantian ku Allah kanu nahan ku Allah digantian cenah diruksak ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan teu kakuping ge urang doana ngan teu kadenge urang doana para malaikat. Mara para jamaah sadayana malaikat Allah Subhanahu wa taala ya oge tugasna malaikat teh nyanak yuswa urang disebut malakal maut. Anna malakal maut la yang duru fi wujuhil ibadi kula yaumin sab'ina nadratan. Sanyana malaikat maut ningali kana rarai abadina Allah ningali kana rarai urang teh kula yaumin unggal poe sab'ina nadratan 70 kali nempok kana rarai urang malaikat sapoena teh. Jadi rarai-rarai urang ieu teh unggal poe 70 kali ningali malaikat kana beungeut urang gitu kana urang. Kabayang digilir-gilirna eta rarai urang ku malaikat. Maneh teh jauh keneh, deukeut keneh urang. Ditempoan ku malaikat urang. Jadi urang ulah boga rasa dititipan malaikat malakal maut. Jadi urang teh urang istilahna yakin urang teh diberi ku maut. Naon sabab malakal maut nempoan ka urang sampai 70 kali nempoan. Paida dohi kala abdu ala dibasa ilahi di mana teh seuri teh jalma dikeurtempo teh malaikat.
keur gagalakakan seserian cek malaikat ya ajiban buistu ilahi li aqbudu ruhaka mana jelema kaera kasihan kuring datang ka anjeun teh dek nyokot roh anjeun pas datang kaulah maneh ka keseserian wa huwa yadahaku metak minimal meureun tong seuri teuing moal poe tetep loba seuri sun hariwangkeun malakal maut pas nempo urang keur seserian da jarang jalmi keur ibadah seuri mah banyak lalang seuri mah urang teh keur meunang ka bunga ukuran dunia pasti gagalakakan seurina mun Persib main gol pasti seuri urang teh babarakatakan jarang jalma ti pangajian sugan kunang kang sudah seri alhamdulillah dia ka pangajian malam Kamis hampir rata-rata mah datang ka teh jam 2 deui balik ti pangajian mah teu bungah gitu balik ti pengajian anu saterasna para malaikat teh bahasa malaikat anu datang ka urang sadayana tadi layan namuna malaikat teh teu pernah bobo dina harti amal ibadah urang moal terlepas tercatat ku malaikat mal sarir malaikat mal salah nempo ka amal urang sadaya malah dina sapalina katerangan jadi urang jaga di alam pakuburan bakal datang malaikat anu bakal nakon ka urang sadayana diantawisna nyatana dua malaikat lamun dina dua talqi mah datang makalani dua malaikat naros ka urang sadaya cek sapalina kawan disebut malaikat teruman panggeulana anu naros ka urang jaga di alam kubur teh malaikat teruman beres dirinya taros malaikat anu dua teh ti iraha nya kisahna malaikat nu datang ka jalmi di jurang kubur ayeuna istilahna keur ka jalmi anu mukmin mah rupina teh pika resepeun teu pika sieuneun gitu margi malaikat teh giladun sidadun malaikat tu datang ka urang jaga ka alam pakuburan anu katida beungeutna pika sieuneun seremeun paningalna ibarat ngaburi nyai kilat sorana ibarat gelap anu nyentar luar biasa pika sieuneun malaikat datang ka urang jaga di alam pakuburan ana sababa ribkuhuma dina kitab Nurul Dolam sababna malaikat nu bakal nakon ka urang di jero pakuburan jadi lembut nu nakon ka urang jadi tepi kasieun margi saur di dieu lim lama mata Sayyiduna Umar bin Khattab samangsa ngantunkeun Umar bin Khattab radhiyallahu an wadupina teras Umar bin Khattab teh dikuburkeun ku para jamaahna wan sarapal jamaatu arwih we jamaah mah tak dina sapalina katerangan 7 reka anu nganterkeun mayit ka pakuburan malaikat bakal ditakon salagi keneh aya nu jero kuburan malaikat mawa kanakon tak sok aya anu gaduh rezeki milik mah pangaoskeun di luhur pakbaro nah tetep kudu di kuburan dimake ngaji napi di bumi ge ngeun hayang malaikat mau nakon berarti otomatis beres dikurupkeun beres ditalkinan terus pangaoskeun 7 dinten 7 wengi pangintenan ulah pegat ngaosna supaya malaikat can ditakon margi 7 reka indit urang malaikat ditakon ya Umar bin Khattab dikuburkeun jamaah wih beres dirinya pabakia Sayyiduna Ali karamallahu wajhah di luhur makbarah teh Sayyidina Ali mah teu jamaah mawi sadayana Ali karamallahu wajhah teu naon yataqarrabu bil qabri Sayyidina Ali mah seja hiji manjeuna ningal tapakur kana yen anjeunna ke bakal maut kos Umar bin Khattab nomor kadua yataqarrabna bil qabri Sayyidina Ali mah dek ngintip di jero pakuburan kumaha cariosanana Umar bin Khattab sewaktu ditanya kedua malaikat di jero pakuburan ek ngintip dek ngadengekeun bahasana lias ma'a kalama Sayyidina Umar bin Khattab kuring dek ngadengekeun jawaban Umar bin Khattab ditakon ku malaikat di jero pakuburan didengekeun ku Sayyidina Ali mata kurang teu ngaji mah kenaon Kang rek ngadengekeun ya mah kadenge urang mah bisi urang ka jero kuburan nah jero kuburan betak aya dongeng di imalin lain riwayat dongeng usum hujan aya nu maot anu ngaliwat kamandaran ngaliwat teh badan ngiuhan di jero sareng kedok datang teh malaikat nu nakon dua man rabbuka cek anu teh kuring mah ngiuhan malaikat malaikat teh katipu eta lantaran cek anu ditakon teh ngadon ngiuhan mata kade di mana urang ngali kuburan ulah ditinggalkeun sok aya nu nungguan heuh bisi anu ngiuhan pas kajaran nakon dari teh datang mayit aslina ka jero sareng kedok beres dikuburkeun malaikat teh teu nakon wae cek anu mah teh malaikat ting teu nakon ka kuring moal katipu kuring maneh mah ngadon ngiuhan cek eta mah dongeng nu kitu mah bodoh pirituna wadul tamanya bisi urang kitu kuring mah jaga teu ngadon ngiuhan henteu eta ada dongeng tah mah ari dongeng mah wajib salahna nya bisi urang
boga alasan aku mah engke maot mah memang orang boga istilahnya orang dalam gitu istilahnya bisa disokok ya Sayyidina Ali mah ngupingkeun gunem caturna Umar bin Khattab sareng malaikat sari dia an hadainil malakaini pasam yang yakul ayo malaikani datang malaikat da bareng ku Sayyidina Ali mah kakupingeun suanten datang malaikat ka Umar bin Khattab berarti apa yaqulu ayyuhal malakani cek Umar bin Khattab tah ieu keur Umar bin Khattab bari keur urang mame ditakon Umar bin Khattab langsung ana wa adatukum wa usikuma cek Umar bin Khattab kakuping ku Sayyidina Ali kuring ngajangji ka anjeun duaan jeung kuring wasiat ka anjeun duaan ayeuna suruh Umar bin Khattab Allah ya'tiyal mu'mina ba'da hadal waqti bisratikum hadihi wayahna cek Umar bin Khattab anjeun kuring wasiat ka anjeun ti poe ayeuna anjeun ulah datang ka jalmi anu mukmin ka jero pakuburanna kos rupa kieu seperti ayeuna datang ka kaula cek Umar bin Khattab naon sababna hadhihi bal nuqsa min hadhihi payahna anjeun ulah datang seperti rupa model kieu cek Umar bin Khattab naon sababna saur Umar bin Khattab li ani lama ra'aitukum bi hadhil hala hasalala haqqun wa faj'un sadidun cek Umar bin Khattab ku ningali maneh datang ka kaula ningali anjeun dua datang ka kaula ku rupa model kieu kaula sieun jeung kaula ruas kacida cek Umar bin Khattab bari wa ana sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuring teh sahabat Rasul ningali maneh model kieu mah sieun kuring oge geus komokeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istilahna nu imanna hengker nu imanna loba kedul keneh ibadahna hese keneh kuring sahabat Rasul ningali maneh sieun kieu geus pisah kumahan umat Muhammad di akhir zaman jadi soroman biata wayahna anjeun datang idara ka nabi hadil faqala sami'na wa ta'atan cek malaikat dua siap Umar bin Khattab kaula kaumat Muhammad di mana datang ka jero pakuburan kuring mal datang rupa model kieu bisi sieun kitu soakeun bahasana wala nasi amraka bi sahibi Rasulillah kuring mah nyolan kana parentah sanila lantaran sadia sahabat Rasul jadi sahabat Rasul ge sieunan kunyatana bungkeuleukna malakan bakal nanya ka urang jara di jero pakuburan datang eta ti harita beres Umar bin Khattab ngantunkeun keur jalmi mukmin anu saleh mah datang malaikat ka urang moal pikasieun moal pikasieun datangna secara rupa anu lembut rupa anu kasep pikaresepkeun datang ka urang eta dina di jero alam pakuburan urang yakin bakal ditanya ku malaikat urang yakin aku yakin mata orang perlu ngadoakeun orang perlu ditalkinan pamasak ditalkinan geuning maot naon sababna heuh mamatahan nah cenah mamatahan ngan geus paeh heuh jasadna nu paeh sok teh darahna mah hirup roh mana ngupingkeun roh mana nempokeun mamatahan pan urang geuning cara dohiriahna ieu mah urang dek nikah paning di papatahan urang teh walina di papatahan nu narima di papatahan masih keneh hese keneh bari katingali bungkeuleuk kawana kasep di kopeah dangdanan masih kene salah urang di papatahan teh walina di papatahan salah keneh wae bari gigireun teh sakitu coba jasketna mantes kopiahna mantes kaula teh urang di jero pakuburan bayangkeun dia secara logika di jero kuburan teu kabayang rupa malaikat jeung rek kumaha rupana da puguh bayangan urang talung keneh urang ayeuna di alam dunia keur cicing di tengah imah pamana jol ngetrok pantai jol datang pamana ka urang teh bupati Mang Hengki Kurniawan, orang apa rupana na TV di Nagaman? Oh kieu, oh ya teh Mang Hengki Kurniawan. Urang reuwas Pak. Naik naon Mang Hengki ka urang weh kieu. Bari geus apa rupana, apal katingali pangkatna datang ka urang secara mendadak. Urang di jero kubur, bari malaikat teu kabayang rupana, jeung teu kabayang pisokoen dek teuruas kumaha urang di jero kubur. Yakin, betak perlu bantuan dorongan ati urang anu jero meunang. Keur ngabantuan. Nah, cenah geus paeh jeung kudu diadan di komatan. Heuh da bagaimana hirup diadan di komatan hari-hari wae. Matak, heuh cenah parareh kabeh anu ibadah mah nya. Cenah arot kabeh ngarah diadanan di komatan. Teh ngadengikeun. Daon sababna ijiranakeun urang mah pan hirup keneh oge diadanan di komatan masih here-here keneh kana ibadah ka Allah teh. Tah pangintenan tanbehna ka urang sadaya yakin
nomor kadua rukun iman nomor kadua teh iman ka malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngayakinkeun nekadkeun sana malaikat teh jasad nuraniyatun latifatun sahaya anu lembut malaikat sarta malaikat wajib urang terang kana tafsilanana Jibril Mikail cekap terang eta urang teu perlu terang kana jumlahanana margi jumlahan malaikat malah terangeun Allah Subhanahu wa taala. Tugas malaikat diantawisna malaikat ngaduakeun ka jalmi anu saleh, malaikat ngaduakeun ka jalmi anu iman, malaikat ngaminan kana anu jalmi anu iman, jeung malaikat datangna ka jalmi anu iman penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Behdina malaikat datang ka urang ka jero pakuburan, lamun amalna urang sae, amalna urang luar biasa ya dina ridho rahmat Allah, malaikat datang ka urang bakal leuwih dina gantengna, resepna urang ningal malaikat nu bakal nanya ka urang. Tapi sawihna lamun urang hidup di alam dunia ieu cul ibadah loba doraka maksiat ka Allah tong ngarepkeun diaminan ku malaikat, tong ngarepkeun hayang dinuakeun ku malaikat, jeung tong ngarepkeun jaga di jero pakuburan malaikat datang ka urang secara baik-baik. Pasti malaikat rupana mal kabayang pikasina sorana ge kor gelap anu ngagaledeg, rupana kiceupna kos kilat anu nyamber dek pisak kumahan ketir jeung sieuna hariwangna urang di jero pakuburan. Ieu bagian urang saradayana matak siapkeun amal teh ayeuna keur bekel urang di jalan kabur nu lam akhirat ku mangrupi amal ibadah anu aya dina tampi ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya waktina ieu bahasan iman ka malaikat urang sadaya langkung waspada was yen setiap gerak gerik langkah ucap patekadan jeung kalakuan urang tercatat ku malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan calikna urang ayeuna kesalna urang ayeuna calik di masjid cing tercatat jadi amal soleh dipika cinta ku Allah sarta dipika cinta ku malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Barokah ti paosan bil khair keluarga tetangga urang anu di tedarama baik teu damang dohina teu damang batina pamudah-mudahan ingal sehat tohir sinarang batina. Amin ya Allah rabbal alamin. Dipersakeun barokah paosan urang sadayana mudah-mudahan dipersakeun ku Allah urang bojo urang para putra mantu putu sadaya dipersakeun ku Allah panjang usaha sinarang sehatna sehat tohir sinarang batina sagala usaha urang ka pasar ka pasir suasana negeri dalam negeri luar negrina ku barokah paosan hasil janu barokah manfaat masa dunia akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Sagala rupi cita-cita rencana tujuan urang sadaya pamudah-mudahan ku barokah paosan tercapai tina kanan samanipka yang kurang sadaya. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.